Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman ahli pengawasan anu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji miwah syukur orang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehing kalayan pangersa mantena dina wengi ieu urang sadayana masih tiasa kumpul di umung pulung dina raraga sami-sami ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku perantawisan ngalaksanakeun sabagian tugas hirup urang sadayana. Tegesna nyupri harti anu sajati, nyuk curug ilmu anu tangtu. Bahasan anu sedia kasangakeun dina danget ieu nyaeta bahasan sirah nabawiyah saperkawis sareng kisah Isra Mi'raj. Ibu miwah bapak sadayana anu kusum kuring dihormat, numutkeun catatan sejarah peristiwa Isra Mi'raj kajadianana lumangsung nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandangan kasedih anu luar biasa. Anu jadi kasang tukang pangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaraos sedih margi dina taun ka-10 kanabian. Qadarullah dua jalmi pendukung Rasulullah SAW dipundut ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji pamanaku anjeun nyaeta Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Anu dina bahasan-bahasan ti payun kantos diguar kumaha ageungna perjuangan Abu Thalib dina raraga nyokong ngarojong kana perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Anjeunna siap pasang badan kanggo ngajamin kasalametan dakwah Rasulullah SAW. Sok sanaos anjeunna teu lebet Islam. Dikersakeun dina taun ka-10 kanabian anjeunna pupus. Teu lami ti harita jalmi anu kadua ngadukung Rasulullah SAW nyaeta gerhana ku anjeun Khadijah bintu Khuwailid pupus ngantunkeun Rasulullah SAW. Maka nalika Rasulullah SAW dikantun pupus ku ieu dua jalmi, Rasulullah ngaraos sedih anu luar biasa, sedih beak ti karep. Katambih-tambih gangguan ti kaum kapirin kaum musyrikin Quraisy beki wantun sabab anu dipikaserab ku manehanana nyaeta Abu Thalib parantos teu aya di kieuna. Wargi-wargi sadayana salajengna nalika Rasulullah SAW ngagaduhan inisiatif kanggo ngalihkeun medan dakwah ka kota Thaif, kabuktosan kajadian teu tiasa disumbut salindungkeun malah sambutan ti masyarakat Thaif ieu wuwuh nambih-nambih kasedih Rasulullah SAW. Saurang ge teu aya nu nampi kana dakwah Rasulullah SAW, malah Rasulullah dugi ka diusir-usir, dibaledogan, wargi-wargi sadayana dugi ka baloboran getih gitu. Nah dina mangsa kaayaan seperti kieu Allah Subhanahu wa taala kabuktosan anjeunna henteu ngantep ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala maparin panglipur kalbu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku cara ngajengkarkeun Rasulullah SAW dina hiji lalampahan anu aheng anu kalintang matak
kaget anu katelah nyaeta Isra Mi'raj. Kajantenanana warga-wargi sadayana Rasulullah SAW dina hiji wengi dilumampahkeun ku Allah Subhanahu wa taala angkat ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, teras ka Sidratul Muntaha, teras dugi kana hanapeun aras, malahan mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras dianjangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ningali surga sareng neraka anu baris karandapan di mangsa alam lawas jaga gitu. Wargi-wargi sadayana waktosna kajantenanana henteu ngalangkungan sawengi, teu sawengi-wengi acan gitu. Anapun waktos kajantenanana ieu masih keneh dipadungdengkeun ku para ahli tarikh. Aya anu nguningakeun kajantenana teh dina wengian ping 7 Rabiul Awal, aya anu nguningakeun kajantenana teh ping 17 Rabiul Awal, aya anu nguningakeun ping 27 Rabiul Akhir, aya anu nguningakeun ping 28 Ramadan, aya anu nguningakeun ping 27 Rajab. Namun anu paling seueur anu kagungan pamanegan ti antawis ulama tafsir, ulama tarikh nyaeta ping 27 Rajab. Sok sanaos ieu teu aya dasar anu naon teh anu langkung kiat tibatan pendapat-pendapat anu sanesna. Wargi-wargi sadayana, anapun kajadianana oge ieu masih dipadungdengkeun, aya anu nguningakeun Isra Mi'raj teh 2 kali kajantenanana, aya anu nguningakeun 3 kali, aya anu nguningakeun 4 kali, malih aya anu nguningakeun sababaraha kali. Malihan ti kalangan tasawuf mah aya anu nguningakeun kajadianana Isra Mi'raj teh dugi ka 30 kali gitu. Wallahu alam bisawab, urang sadayana teu peryogi madungdengkeun eta perkara ngan anu jelas urang sadayana kedah yakin yen kajadian Isra Mi'raj teh leres-leres kajadian. Namun esensina lain iraha waktosna sabaraha kali kajadianana anu peryogi urang-urang sadayana yakin yen peristiwa Isra Mi'raj teh karandapan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya patarosan wargi-wargi sadayana di antawisna kumaha bisana lalampahan anu sakitu atok awarna, uning atok awar. Atok awar teh ampleng-amplengan gitu. Biasa disorang dina waktu ukur sapeuting kurang gitu. Sakumaha kauninga kurang sadayana, warga sadayana. Jarak di Mekah ka Baitul Maqdis teh. Baitul Maqdis di Palestina. Jarakna eta teu kirang ti 1.500 kilometer. Lamun disorang ku lalampahan lempang gitu harita. Saurna tedugi ku 40 dinten. Tiasa kasawang ku urang badarat nyorang daratan anu tarahal anu jarakna 1.500 km tedugi dina waktu 40 dinten lapun ku badarat gitu ku nyacat. Atuh upami di etang ayeuna warga sadayana jarak 1.500 km lamun seug disorang ku kendaraan canggih zaman kiwari lah, mobil we nu pangcepetna, kira-kira warga sadayana jarak waktos anu diperyogikeun teh kinten 15 jam nemeh dugi karena jarak 1.500 km. Salajengna lalampahan Rasulullah SAW dina wengi harita lain wungkul nyorang jarak Mekah sareng Masjidil Aqsa. Namung ti Masjidil Aqsa teh Rasulullah nguningakeun ngawartakeun anjeunna teras angkat ka langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, Sidratul Muntaha dugi ka hanapeun aras, nampi wahyu
ti Allah Subhanahu wa taala parentah syariat salat dianjangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka surga jeung neraka. Sedengkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabewarakeun ka masyarakat Quraisy eta teh kajadianana ngan ukur saperti leupeting gitu warga sadayana. Maka ieu wuwuh ngondang pertanyaan sabab lamun seg dipikiran ku logika logika urang sadayana ku ilmu pengetahuan modern gitu asa pamohalan saha bae jalmana bisa nyorang lalampahan anu sakitu jauhna dina waktu ngan ukur saperti leupeting gitu warga sadayana. Ku logika intelektualitas manusia mah moal katarima saha bae oge jalmana nu ngadenge eta warta. Wargi-wargi sadayana naon margina lamun tadi disebatkeun ti Baitul Maqdis teh nyorang ka langit ka hiji ka tujuh dugi ka Sidratul Muntaha ka ditu saterasna wargi sadayana lamun seug digambarkeun ku ilmu pengetahuan kiwari aya hiji warta hasil panalungtikan para ilmuwan ngagunakeun teleskop anu paling modern di zaman kiwari kauninga aya hiji bintang di luareun galaksi galaksi Bima Sakti di luareun galaksi Bima Sakti di tempat anu pangjauhna di langit aya hiji bintang anu bisa kataliti ku para ilmuwan anu ngaranna bintang Ikarus. Bintang gede cahayana bulao biru nuduhkeun ieu bintang teh panas anu kacida gitu. Ditalungtik diprediksi ku para ilmuwan jarakna teh diuningakeun 8 miliar tahun cahaya eta bintang teh. Ibu-ibu naha jarak bintang diuningakeun jarakna 8 miliar tahun cahaya. Pan jarak mah biasana sok kilometer punya. Tapi ieu diuningakeun eta bintang teh jarakna ti bumi teh 8 miliar tahun cahaya. Ieu teh ibu-ibu sadayana lamun jarak dinyatakeun ku satuan cahaya nuduhkeun ieu teh tempatna jarakna kalintang pisan jauhna lamun ditulis ku angka hese macana gitu. Geranya 8 miliar tahun cahaya lamun diangkakeun kana kilometer itu sakumaha gitu. Cahaya teh warga sadaya lumpatna kecepatanana sadetik teh 300.000 kilometer. Lamun hiji bintang jarakna ti bumi 8 miliar tahun cahaya, maka ieu lamun dikilometerkeun kieu ngetangna teh Ibu 8 miliar kali 365 sabab satahun teh 365 poe kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 kilometer. Sabaraha pi angkaeunana? Angkana teh kusim kuring dietang tadi 85 angkana teh 8 5 hiji 4 7 2 0 0 ngajajar nolna aya 27 ibu-ibu sadayana. Cik lamun dibaca sabaraha kilometer ieu teh 8 miliar tahun cahaya teh sabaraha kilometer kulantaran hese macana nya disebut we satuanana teh nganggo kecepatan cahaya. Tapi bisa keneh sebenarnya mah dibaca kilometer teh kumaha macana kusim kuring dicobian dibaca angka anu bieu teh nolna 27 ngajajar teh lamun di satuan kilometerkeun jarakna 85.147.200 triliun gitu Ibu. Jadi aya hiji bintang hasil panalungtikan ilmuwan aya di langit bumi anu jarakna teh kitu 8 miliar tahun cahaya anu disebutkeun tadi ku jarak kilometer mah satuan kilometer saem we da hese ngapalkeunana ge kitu warga sadayana.
Maka nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun yen anjeunna kantos ngalaman Isra Mi'raj ti Mekkah ka Palestina, terus di Palestina angkat ka Sidratul Muntaha ka hanapeun aras kitu warga sadayana. Bisa kaharti katarima ku akal henteu. Jarak anu sakitu jauhna ngan ditempuh dina waktu saperti leupeting gitu warga sadayana. Lamun dibandingkeun jeung bintang anu bieu wae warga sadayana eta ku kecepatan cahaya sadetik 300.000 kilometer nepi ka 8 miliar tahun cahaya gitu. Berarti lamun disorang moal tepi-tepi ku manusia sabaraha juta generasi ka eta bintang gitu. Patarosanana ari eta bintang teh jauh mana jeung Sidratul Muntaha. Jauh mana jeung aras warga sadayana. Lamun teh mah eta bintang teh aya di lapisan langit anu kahiji nepi ka angkana kitu jarakna. Komo meureunna langit lapisan kadua katilu dugi ka Sidratul Muntaha. Tapi anu jadi pasualan naha Muhammad Rasulullah SAW tiasa ngahontal eta jarak dina waktu teu sawengi-wengi acan. Nah ieu teh nabi urang teh rahul gitu warga sadayana. Maka nalika Rasulullah SAW ngabewarakeun dia bewara ka masyarakat Quraisy warga sadayana keur anu ngewa kana Islam mah nepi ka ngahaja ngageroan Abu Bakar. Abu Bakar cenah cik geroan babaturan anjeun teh sobat anjeun teh kuring rek ngumpulkeun masyarakat Mekah gitu. Warga sadayana ternyata manehanana ngumpulkeun masyarakat Mekah teh sejak ngawiwirang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh cenah sobat si Abu Bakar gelona geus kacida ayeuna nyebutkeun init ka Baitul Maqdis terus ka langit 7 langit ngaliwatan ka ditu sapeuting ge henteu cenah kitu warga sadayana. Tapi nalika warga sadaya eta berita teh katampina ku Abu Bakar. Abu Bakar empangna disebut As-Siddiq teh kitu. Cek Abu Bakar lamun ieu berita datang nanti Muhammad sim kuring yakin ieu teh pasti benerna gitu. Wargi-wargi sadayana salajengna anu jadi pasualan kumaha keur urang sadayana gitu. Urang teh peryogi yakin kana warta anu kieu sakieu ahengna gitu. Wargi-wargi sadayana wangsul deui kanu tadi. Lamun urang mayunan ieu pasualan ngagunakeun logika intelektualitas urang salaku manusia, maka saurang ge moal aya nu tiasa nampi kana ieu warta teh. Namung disagadengeun eta wargi-wargi sadayana aya hiji analogi anu jadi dogikeun ku sim kuring. Kieu contona upami di payunan sim kuring ieu aya meja sareng aya naonnya sareng aya HP gitu. Mun sim kuring naroskeun ka ibu-ibu ari anu leuwih lila umurna meja ieu banda sim kuring, HP banda sim kuring, anu leuwih lila umurna naha meja naha HP gitu. Entong HP kertas ulah sim kuring sok ngabantuan buku. Sim kuring aya buku di dieu jeung meja. Mun ditaroskeun ka wargi-wargi sadaya ari anu baris lila umurna teh meja atawa buku musim kuring gitu. Kira-kira Bu, ibu sim kuring gaduh meja di luhur meja teh aya buku tina kertas buku sim kuring. Mun sim kuring naroskeun ari umur meja jeung umur buku mana anu baris lila leuwih lila umurna. Cikinten-kinten mana Bu? Mana? Meja. Naon alasanana Bu? Walaran ibu teu acan lengkep teh. Anu leuwih lila umurna meja. Lamun ningali tina materina. Naon sababna? Meja mah dijieun tina kai jeung pelat besi upamana teh mah. Sedengkeun kertas mah ngaranna ge kertas kitu warga sadayana. Maka moal leuwih kuat secara materi tibatan kai jeung besi.
Ngan eta jawaban teh salah. Naon sababna? Sabab meja nu sim kuring, kertas nu sim kuring. Ceuk saha bakal meja bakal leuwih kuat. Kumaha sim kuring we. Lamun sim kuring niat anu bakal leuwih lila umurna teh nu kudu leuwih lila umurna teh buku, maka bisa jadi meja sim kuring teu butuh ku sim kuring dijual, diruksak, dipake suluh. Anu dipupusti ku sim kuring nu dilanggengkeun nya eta buku. Naon sababna? Sabab kumaha kuring we kumaha sim kuring. Cek Ustaz Deni mah domba-domba kuring teh cenah. Diangon-angon ku kuring, diparaban-paraban ku kuring. Meja kuring, kertas-kertas nu kuring, cek saha bakal leuwih awet meja kumaha kuring we. Kuring mah da butuhna ieu nu dipikah hayang ku kuring mah buku ieu nu kudu awetkeun wae meja mah rek diruksak ge. Tah kitu warga sadayana. Wangsul kanu tadi. Lamun manusia diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, Muhammad diciptakan ku Allah, milik Allah, segala kekuasaan milik Allah. Lamun teh mah aya perkara kapalai mantena anu patukang tongong jeung kahayang urang, jeung hitungan urang. Kira-kira mana anu bakal menang hitungan urang, hitungan anu ngawasa urang warga sadayana. Siga tadi cek akal mah pamohalan. Hiji jalma kudu bisa nempuh perjalanan anu sakitu jauhna dina waktu ngan ukur sapeuting ge kurang. Lamun patarosanana lamun anu miharepna anu boga eta jalma anu ngurus eta jalma na kira-kira moal bisa. Wargi-wargi sadayana gambaranana kieu lah. Lamun Muhammad nu sorangan indit kaditu macakal pasti moal bisana. Sabab berek ngagunakeun naon gitu Muhammad ngabogaan kamampuhan naon indit ka Palestina terus ka langit kaditu. Lamun anu boga naon pamaksudanana boga alpukahna Muhammad hiji kapastian eta perkara teh moal bisa kajadian. Tapi kapan ieu mah upami urang sadaya ningal ngeunaan ayat tentang Isra wargi sadayana Nabi Muhammad mah janten salaresna sanes pelaku. Lir ibarat kieu sim kuring mios ti dia ti Cibiuk rek ka Panganaran kana motor mawa naon di jalanan nganggo jaket teu apal sim kuring teh atanapi ternyata dina jaket teh aya tumila warga sadayana bereng-beng moe dibawa ka ditu jeung jaket teh sim kuring lain ngahaja mawa tumila sim kuring teh ngan dina jaket aya tumila kitu geus nepi ka Panganaran teu lila Panganaran balik deui we ka dieu jaket gantungkeun deui we ku sim kuring teh dina eta dina paku eta tumila kaluar tina jaket sim kuring panggih jeung babaturanana. Cek tumila anu tina jaket sim kuring teh kamari mah kuring ka Panganaran gitu. Meni jauh ngampleng balik deui ka dieu eta di jalanna kuat karesep. Cek eta teh cek saha? Cek tumila anu tina jaket sim kuring. Kira-kirana lamun nu ngadengekeunana tumila ngagunakeun logika kecerdasan tumila gitu bakal nganal ka tumila eta moal. Cek babaturanna teh si laing iraha sedeng cenah. Ka Panganaran ngan ukur sapoe sapeuting geus balik dieu ka dieu sakitu leumpang wage ngadedod ngarayap. Ah teu percaya. Warga sadaya talir ibarat kitu. Lamun anu menanggapi ngagunakeun logika intelektualitas manusia kajadian Isra Mi'raj teh moal aya nu nampi saurang oge. Tapi kabuktian siga tadi tumila anu lempang ngarayap bisa nepi ka Panganaran balik deui ka dieu ngan dina waktu sapoe sapeuting upamana teh mah. Wargi-wargi sadayana maka nalika urang sadayana nampi berita sapertos kieu anu kudu disiapkeun ku urang teh nyaeta kaimanan kedah nampi ku kaimanan wargi-wargi sadayana. Cek ahli tasawuf mah
Tafwidul umuri ila mudabbiriha, masrahkeun segala urusan ka anu ngurusna gitu. Lamun ngurusna miharep siga tadi simkuring sok sanajan memang secara fisik, secara materi meja teh leuwih kuat tibatan kertas, tapi lamun simkuring anu ngurusan anu ngambi bandana miharep anu kudu lila umurna teh bukuna, maka teu bisa protesna naon sabab ieu wewenang simkuring gitu. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun berita ngeunaan Isra Mi'raj wargi-wargi sadayana, maka nalika urang sadayana nangkep ku kaimanan urang sadayana yen sagala rupi milik Allah Subhanahu wa taala, Allah anu maha kawasa, Allah anu maha gagah, Allah anu maha bisa, maka urang sadayana kudu yakin kana eta perkara. Wargi-wargi sadayana kanggo netegkeun keyakinan urang yen Isra Mi'raj teh leres-leres kajadian, mangga urang tengetan ku urang sadayana ayat anu nguningakeun ngeunaan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ngandika dina surat Al-Isra ayat kahiji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ibu-ibu sadayana perhatoskeun, Al-Qur'an sanes kitab tarikh, sanes kitab sejarah, tapi Al-Qur'an nguningakeun pirang-pirang sejarah gitu. Lamun urang sadayana ngaos di Al-Qur'an pirang-pirang nerangkeun ngeunaan sejarah anu rongkah, ngeunaan penciptaan Nabi Adam, ngeunaan kajadian Nabi Ibrahim nalika diduruk, kajadian Fir'aun nalika tikerebek di Laut Merah, nalika wangkelangna kaum Samud, kaum Ad, dina Al-Qur'an lengkap. Namung nalika ku urang sadayana diaos warga sadayana hiji ge teu aya anu nerangkeun kajadian rongkah dikawitan ku kalimah subhanallah, kalimah tasbih. Nalika Allah Subhanahu wa taala nerangkeun Isra Mi'raj mah, Isra mah Allah Subhanahu wa taala ngawitan pangandikana teh ku kalimah tasbih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mantena ngawitan ku kalimah tasbih subhanalladzi. Saur ahli balagoh ibu-ibu sadayana kalimat anu sapertos kieu ieu disebatna teh ijaz. Ngagunakeun kecap anu ringkes tapi ngabogaan harti anu jembar, ngaleuwihan harti tina eta kecap. Saur para ulama di dieu aya lafdul jalalah anu tersirat tapi henteu tersurat. Subhanalladzi di dinya asli nama subhanallahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah anu parantos asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi di dieu tiasa kagambar ke urang sadayana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala tina sagala kalemahan, tina sagala kakurangan, tina sagala katemampuhan anu parantos asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Hartina dina ieu kalimah Allah Subhanahu wa taala nanonkeun kamahasucianana kanggo ngajamin benerna kajadian anu disebut Isra Mi'raj. Numutkeun ahli basa cek ilmu tasrif
asro teh bentuk lazim nama saro yasri, maha suci anu parantos asro bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Saro yasri hartosna teh lumampah. Saro lailan manehanana geus lumampah. Saro lailan manehna geus lumampah dina hiji peuting dina bentuk fi'il lazimna kitu. Namun lamun kalimatna jadi asro lailan anjeunna parantos ngalumampahkeun. Lamun saro mah lumampah manehna nu jadi pelaku, tapi lamun asro lailan kadituna perlu maf'ul bih, perlu objek. Mantena parantos ngalumampahkeun. Saha anu dilumampahkeunana bi abdihi nyaeta hambana. Lailan dina hiji peuting minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi anu tadi tiasa dipahamkan kurang sadayana, yen anu ngabogaan peran dina Isra Mi'raj teh lain anu diangkatkeunana, lain bi abdihina, lain hambana, tapi Allah Subhanahu wa taala anu maha suci ngalumampahkeun, ngajengkarkeun saha? Abdihi hambana. Saha anu dipimaksud hambana di dinya nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jengkar ka mana? Dina hiji wengi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Jadi upami ningal ieu ayat kurang sadayana tiasa kapaham pangna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiasa nyorang Masjidil Aqsa teras ka langit uih deui ka Mekah dina waktu sawengi teh sabab ternyata anu gaduh peranna lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anu gaduh peranna siga tadi sim kuring anu make jaketna teh Muhammad janten tumilana minangka kitu. Lamun disebutkeun tumilana anu indit balik deui ka dieu pamohalan. Tapi lamun eta tumila indit kaditu balik deui ka dieu teh lain lantaran jasa manehna, maka bisa kaharti urang sadayana. Siga Rasulullah SAW angkat di Mekah ka Masjidil Aqsa teras kaditu lamun nu inditna Muhammad pamohalan, Muhammad gede wadul gitu. Tapi ku ayat ieu jelas subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tiasa kagambar saha anu gaduh peran di dieu, anu digawe di dieu saha saleresna. Subhanallahi maha suci Allah anu kagungan pada melanana teh. Alladzi asra anu parantos ngalumampahkeun bi abdihi hambana lailan dina hiji wengi minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Jadi Allah anu ngalumampahkeunana, Muhammad anu ngalampahkeunana gitu. Jadi Muhammad ngalampahkeun eta teh lantaran dilumampahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kabuka we lamun Allah anu ngalumampahkeunana maka naon anu teu tiasa dipilampah ku Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir, saestuna Allah maha kawasa kana setiap perkara. Wargi-wargi sadaya eta kaji kecap subhanallah, kecap asra, ayeuna kecap bi abdihi. Dina ieu ayat teu disebutkeun teu kieu subhanalladzi asra Muhammadan teu kitu. Nah teu disebutkeun langsung. Maha suci Allah anu parantos ngalumampahkeun Muhammad teu dilangsungkeun kitu. Padahal anu dipimaksud bi abdihi di dieu teh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi sadaya saur para ahli sajarah, ahli tarikh, Allah Subhanahu wa taala kagungan maksad anu kahiji nuduhkeun ieu ayat teh yen anu ngabogaan peran teh lain hamba gitu. Hamba mah ngan ukur nurut ka
anu ngurusna ka anu ngaturna. Anu kaduana sangkan umat Islam ngarti anu bisa ngalakukeun perkara anu aneh di luar kebiasaan teh ulah nepi ka timbul anggapan yen ieu teh Allah gitu. Sakumaha agama tatangga urang sakabe puguh-puguh mah eta teh nabi pedah aya kaahengan luar kebiasaan disebut pe eta teh anak Allah, disebut pangeran, diaku pangeran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam warga sadayana anu dipimaksud ku kalimat bi abdihi dia teh Muhammad ku Allah teh disebatkeun langsung kecap Muhammad sabab bisi lamun disebutkeun kecap Muhammad bisa-bisa Muhammad teh dianggap Allah siga urang itu. Da itu ge disebut ngaran manehna jadi nganggap Allah gitu, nganggap pangeran sabab ngalakukeun perkara anu di luar jangkauan pikiran manusia gitu. Jadi atas sababna Allah Subhanahu wa taala nguningakeun Maha suci Allah anu parantos ngalumampahkeun hambana, disebutkeun di hamba. Jadi anu bisa init ti Masjidil Aqsa nepi punten ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa terus ka Sidratul Muntaha uih deui ka Mekah teh eta teh manusia biasa gitu. Hamba Allah anu maha suci. Manehna bisa kitu teh lain lantaran kemampuan pribadina tapi kemampuan Allah anu maha suci anu ngajengkarkeun eta hamba. Jadi moal aya timbul pikiran yen Muhammad teh ieu teh Allah sabab bisa ngalakukeun perkara anu moal mungkin dilakukeun init nyorang lalampahan anu sakitu jauhna dina waktu anu ngan sakeremel gitu. Tah kitu warga sadayana. Jadi jelas ku ayat ieu urang sadayana teu peryogi ham-ham, teu peryogi ragu-ragu yen kajadian Isra Mi'raj teh estuning mutlak bener kaayaanana, bener kajadianana. Naon anu jadi hitungan, anu jadi sabab perkara anu sakitu ahengna teh eta bisa dilakukeun teh lain lantaran kemampuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah anu kagungan peran teh. Lamun tos jelas Allah anu kagungan peran, naon nu kedah disangsikeun ku urang sadayana gitu. Wargi sadayana eta sababna perjalanan Isra kalintang pisan ahengna kapan ku urang sadayana. Rek aheng sakumaha aheng ge lamun tos jelas eta teh lantaran Allah Subhanahu wa taala anu kagungan peran, maka naon anehna kanggo urang sadayana Allah kanggo ngalakukeun hal sapertos kitu. Wargi sadayana ngan anu jelas tina ieu kisah maparin pelajaran ka urang sadayana rehing urang sadayana kedah nampi ieu warta teh kalayan ngagunakeun keimanan, kalayan keyakinan urang sadayana yen Allah Maha Kawasa gitu. Anu kaduana anu langkung utami kanggo urang sadayana tina ieu kisah teh kalintang istimewana sabab Rasulullah SAW ku Allah Subhanahu wa taala dilumampahkeun dina perjalanan Isra Mi'raj teh ternyata mulih teh nyanak oleh-oleh. Rasulullah SAW nampi parentah kanggo ngalaksanakeun syariat salat kanggo urang sadayana. Wargi sadayana lamun urang sadayana ngabandungan syariat-syariat ibadah anu sanesna hiji ge teu aya anu siga Rasulullah SAW diparentahkeun kanggo nampi syariat salat. Nalika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun saum lungsur we ayatna ka Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nalika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ibadah haji jeung umroh, atimul hajja wal umrata, lungsur we ayatna ka Rasulullah SAW. Nalika marentahkeun zakat, nanging nalika Allah Subhanahu wa taala
bade marentahkeun kanggo syariat salat mah lain wungkul ayatna lungsur ka Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW dipanggil pikeun ngahadap Allah Subhanahu wa taala, ngahadap Allah Subhanahu wa taala. Wahyuna dipaparinkeun ka Rasulullah SAW, namung teu cekap kitu. Hiji kaistimewaan kanggo ibadah salat mah Rasulullah dugi ka dipanggil kedah ngadep ka Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, maka ku kituna hikmah tina kajadian Isra Mi'raj kanggo urang sadayana kalintang mundelna jeung mucekilna wirehing oleh-oleh ti Rasulullah SAW, ternyata ieu teh perkara anu kacida pisan berharkana dina kahirupan urang. Ihwatu iman rahimakumullah, dina peristiwa Isra sareng Mi'raj bari sadayana estu ngandung atikan sareng didikan sabab anu diebrehkeun ka Rasulullah SAW bahwa dina perjalanan Isra, bahwa dina perjalanan Mi'raj bari sadayana ternyata ieu teh naon bewara ti Allah Subhanahu wa taala pakuat pakait sareng amaliyah manusia di alam dunia anu kadituna nyambung kana balitungan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat jaga. Dipayun ku Ustaz Amin kantos dibahas nalika Rasulullah ngayakeun perjalanan Isra, anjeunna kantos menakan hiji jalma nalika perjalanan teh bari munak suluh gitu, munak suluh geus berat kalau terus ditambahan lain dikurangan. Nalika ditaroskeun ka Jibril ku Rasulullah, ya Jibril ieu teh naon? Siloka naon ieu teh? Saur Jibril, ieu teh gambaran nyaeta keur manusia anu di alam dunyana naon ti poporose kana jabatan, ti poporose pikeun nyekel amanah, tapi teu bisa ngalaksanakeun amanah anu hiji, lain eureun malah neangan deui amanah anu sejen. Jalema anu gila jabatan gitu, geus jadi menteri anu hayang jadi menteri anu diborong ku sorangan, bari anu hiji ge centang tuh manehanana ngalaksanakeun amanah. Di akhirat ternyata ku Allah Subhanahu wa taala ditemrakeun ka Rasulullah SAW nalika anjeunna ngalaksanakeun perjalanan Isra. Di akhirat teh jadi jalma anu disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Munakan babawaan manehanana ripuh tapi terus kalka dibugburugan. Pengalaman Rasulullah SAW sajabetik itu, Rasulullah SAW tepang di perjalanan nyaksian hiji jalma anu tatanen. Harita melak kata jalma teh, harita panen, geus dipanen ujug tumuwuh deui. Tatanena teh panen deui tumuwuh deui. Ku Rasulullah ditaroskeun dia Jibril, ieu teh siloka naon? Saur Jibril, Muhammad ieu teh jalma anu di dunya na jadi mujahid sabilillah, sungguh-sungguh dina berjuang di jalan Allah, manehanana ngaluarkeun hartana ridho lillah karena Allah, ku Allah Subhanahu wa taala dibere balasanana seperti kieu. Nalika di akhirat jaga bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan wawales lipetinggana anu teu aya hitunganana. Rasulullah kantos nalika ngalangkung ka hiji tempat ngangse hiliwirna angin anu kacida seungitna. Saur Rasulullah, ya Jibril, ieu teh tangara naon cenah meni seungit kacida pisan seungitna. Saur Jibril, ieu teh cenah akibat seungitna amal Masitoh anu tukang nyisiran anakna Firaun gitu. Masitoh teh sanes ngaran nami, ngaran jalmi, Masitoh teh tukang nyisir. Firaun teh ngabogaan awewe, tugasna teh keur nyisiran anakna, keur nyisiran anakna wae boga pembantu gitu. Dina hiji mangsa cek Jibril keur nyisiran anak Firaun sisirna ragrag gitu.
ku eta awewe dicokot bari maca bismillah bari nyokot sisir teh cek anakna abi Allah teh cenah bapa kuring gitu cek anakna teh warga sadayana lah cek eta awewe lain cenah tapi eta mah Robbi pangeran kaula cenah cek anakna olohok da anak nama anu nyaho pangeran manusia teh Firaun gitu cek anakna mencek urang mah nah cenah wani-wani kitu dibejakeun cenah ka bapa cek teh kumaha cek awewe eta sok cenah teu naon bejakeun ku anjeun saterusna anak Firaun bebeja bapa mencek urang mah ama itu anu tukang nyisiran bouk abdi tadi nalika rag-rag sisir nyanak sisir bari ngucapkeun bismillah nalika ku abdi ditanyakeun eta teh bapa sanes ternyata ngajawabna teh sanes bapa nalika Firaun ngadenge kitu maka manehanana ambek eta awewe dipanggil ditanyakeun ku Firaun maneh bener cenah nyebutkeun Allah nyebutkeun bismillah nyebutkeun ka anak kaula yen eta teh lain kaula kumaha cek eta awewe bener cenah la walakin Robbi wa robbu abika Allah gitu ka anakna nu tadi teh lain cenah lain pangeran tabalaran tadinya punten ka anakna Allah teh pangeran kaula jeung pangeran bapa anjeun gitu nalika dibejakeun maka Firaun kacida ambekna terus eta istri diancam ku Firaun lamun anjeun teu nyabut omongan anjeun teu wani ngaku pangeran ka kaula maka anjeun kudu disiap disiksa di neraka kaula cenah kitu ceuk Firaun teh eta awewe kulantaran tauhidna pageuh kayakinanna pageuh cek manehanana teu nanaon kaula disiksa di dunya cenah jeung tibatan kaula asup engke di akhirat ka neraka saneng-eneng saterusna Firaun nyadiakeun wadah tina tamaga anu kacida gedena dieusian ku cai digolakeun nepi ka ngagolak luar biasa dihareupeun awewe eta tempo cenah itu neraka keur anjeun lamun anger teu nyabut omongan anjeun ku kaula rek diasupkeun jeung anak-anak anjeun sakabehna tapi eta awewe kayakinanana kuat luar biasa mimiti anak anu gedena diasupkeun ku lantaran embung wae diasupkeun kana eta ku guru bugan ka nepi ka maot dina godogan eta cai anu ngagolak nepi ka ceurik eta awewe teh tapi keukeuh manehanana jeung tibatan baha ka Allah doraka ka Allah keun bae Allah jadi saksi yen kaula moal midua menyembah ka Allah Subhanahu wa taala terus budak anu kadua diasupkeun deui wargi-wargi sadayana masih kana bertahan anu katiluna budak anu keur disusuanana ayeuna giliran eta cenah anak maneh nu keur disusuan ampir-ampiran ieu mah wargi-wargi sadayana cek Jibril ampir-ampiran di manehanana rebah lantaran ku gedena kanyaah buker kebudak anu disusuan teh tapi akhirna aya kaajaiban ti Allah Subhanahu wa taala eta budak anu keur disusuan nyarita teu nanaon mencek urang mah ibu pasihkeun abdi ridho korban jeung tibatan ibu asup ka neraka akhirna eta budak diasupkeun ku Firaun wargi sadayana kabehanana tiluanana budakna paragat digodog ku Firaun didinya anu pamungkas eta manehanana pisan asup diasupkeun kana eta godogan cai anu ngagolak teh walhasil manehanana jeung tilu budakna kabeh maot digodog ku Firaun tapi nalika Rasulullah SAW ngayakeun perjalanan Isra teh kaangse ngahiliwirna seungit luar biasa cek Jibril nalika ditaros ta ieu teh akibat kahadean hiji awewe anu kukuh pendirianana nolak kamusyrikan nalika ku Firaun diancam disiksa nepi ka dibunuhna sareng seurdi wargi-wargi sadayana pangalaman dina perjalanan ngan anu jelas sadayana ieu teh pelajaran kanggo urang sadayana
wirehing nalika urang di alam dunya naon diamalkeun ku urang sadayana engke di akhirat hiji kapastian bakal aya balasanana. Amal hade dibales ka kahadean, amal goreng dibales ku kagorengan. Sarta hikmah tina peristiwa Isra Miraj anu kahiji urang sadayana sing yakin yen Allah teh maha kawasa, naon anu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala pinasti bakal kajadianana. Kapalahaya Allah Subhanahu wa taala pasti tina kananana kahayang urang cantang tulaksana. Sangkan harapan urang sadayana tina kanan, maka harapan urang kedah diakurkeun sareng harapan Allah Subhanahu wa taala nu dipiharep ku Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian alatanana aya dua proses. Anu hiji bisa ngalangkungan proses kaunia sebab akibat. Anu kadua hiji perkara bisa kejadian tanpa ngaliwatan sebab akibat, tapi ngaliwatan anu sifatna nyaeta kakawasaan robania sapertos kejadian Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam eta di luar kaunia teu aya sebab akibat tiasa ngawujud ku kersaning Allah Subhanahu wa taala. Kalahiran Nabi Isa teu ngalangkungan kejadian nu sifatna kaunia tapi tiasa lumangsung lahir ti hiji ibu teu aya tanpa ramana gitu. Sareng seueur deui wargi-wargi sadaya kaopat Isra Mi'raj ieu jadi batu ujian kanggo kaimanan urang sadayana. Sing saha anu iman kiat maka ku ieu kisah teh insyaallah bakal langkung kiat, langkung kokoh yen Allah Subhanahu wa taala maha kawasa teu aya hiji oge anu tiasa nyamian ka anjeunna. Sarta anu kalima hikmah tina Isra Mi'raj urang sadayana prayogi syukur ka Allah Subhanahu wa taala wirehing sok sanajan urang sadayana teu kantos anyog sareng Rasulullah SAW urang masih keneh yakin kana kajantenan anu karandapan ku Rasulullah SAW sok sanajan eta teh di luar logika urang sadayana. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan dugikeun ku simkuring dina sareng manfaat khususna ka simkuring umum kanggo urang sadayana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.